kamarnya. Tamuku diingat-ingat tetap kasih anu iya ke aing ngadag-gadag motor aing beuh ku aing. Da meeting. Dasar aing muriang kemarin mah. Kori merada ongko aing rada mendingan ya. Lamun panggih cenah ku aing, beuh meureun teu nyaho jadi kena kumaha buat aku aing di blender. Terus meureun ku aing diasupkeun kana kulkas. Aja idarkeun ku aing jadi es. Arana eta iya pan arana Nurman, aja aran ku aing es Nurman. Nan, aing kamari da memanggih mamang-mamang eta teh nu ngudag-ngudag urang keur maling korma. Maju kenang gitu. Di jailan dia mah ku aing. Di jalanan. Di ombreg-ombreg dia mah ku aing motorna. Maju. Aju eta dia marahan. Dia mah polong. Iya aing bisa diarahan dong mun panggih kumaha ya urang. Mau alat tuh, kayak lamun panggil bajaan kae. Kamar ge ko yang disiaran. Lek di kumaha ku dia. Lek di bedil ko dorong dan nama eta. Oh, nu bener dia. Kalau temanggil dia mah tengah bajaan aing kanan ge. Oh, sugan be urang panggihnya. Akan nanya bedilna. Hanya kal. Tolong. Mending siaran urang yuk. Ayo. Terus sieun aing mah dia duaan mah. Mun tau tiluan aing jeung mamangna. Sieun. Ayo. Are iya aing hirup. Keur kamari kieu jeung kieu bae. Ulang. Ai dia mah tebugar rasa gitu nyen nang teh kadul dia. Henteu. Ai dia ngomainan gitu. Main HP. Ai kitu HP dia kunaon gitu. Abu gua yang selingkuh. Selingkuh jeung saha? Ngalah jepena ke jeung badat. Atuh badut embe dia mah. Tuh lalaki eta jelema. Oh Tuh iya. ceng ge. Oh. Berapa tuh jeung pembe maksudna nya. Dibawa ka gitu nya. Boga ngelakukeun ieu teh. Pan selingkuhnya. Nya aing Tadi amat yang dengan lagi cengeng. bucin nih keluar ieu. Oh, ulah peng. Geus sudah gerama budak teh beredog. Oh, bro. Wah. Eta nu tadi najong aing labu. Tapi yang asa-asa teh jelema he. Sahanya. Predator nu sok maling korma leuweung teh eta. Jeung sok ngajailan aing. Beuh, ku aing kaduhung bae tadi barego di Italia eta budak. Dibikin ku aing ka anak paus. Kading lembur mah. Anak careuh ku aing, lumayan dipanggang, aja di saosan ku aing. Beuh lumayan eta cocol make sambal goang. Beuh ngeunah daun. Geura be eta budak ku aing ka dieu deui. Euy hanteu jelema pohokeun dong nama. Puguh aing nu maling korma kamari teh ya. Nyaran budak aing daripada panggil jeung jelema tadi. Mangga. Kayak. Mundur. Enak ah. Kayak aing mah ka dia asasan karak neuleung mah. Orang mana ge sebenarnya? Orang Sariban, Naon Sariban? Sari Banten. Oh jaga ya. Meuh aslina. Percaya aing. Tapi dia mah beda jeung budak. Budak mah darekil, harideung, tarengil, kucel, colowan, lehoan, dakian. Beuh, aing boro-boro aing neuleung ka budak. Tapi dia putih kasep. Bener ya? Beuh beneran. Ayeuna ka mana kitu ku are? Ulin, Ulin ka mana? ngan babatan bae karesel nih. Ulah ka jauh dia meleuweung, lain naon. Loba anak anak bedul. Eta bedul meureunna. Ya sok karan bedulnya. Telok. Oh, dengan haram. Ngaram beuh. Asal ka teh lempang. He. Beuh sopan. Nuhun ya. Beuh aing ka karak neuleut teh jelema ya, sopan-sopan teh. Bari kasep teh jelema. Putih teh cara barudak derkil karucal. Berasa tegil deh. Semoga selamat sampai tujuan deh, Ceng. Dadah, Mang. Hai Ceng, dadah. Yo, sing kada Mang ya. Dadah ka kula. Anjir. Cetak. Eta demi ting budak. Haruh, jelema dak ya. Berarti ku ari mah eta ka jelema urang ulah neuleut tina tampang. Tampang kasep, tampang menawan, tapi kelakuanna seroba jeung barudak. Tapi mendingan sih daripada barudak mah dasar dekil hidung. Tama ongko atuh. Wajar tanggil kasep. Aduh, aing awak rada teu ngarendahan kieu. Mudah-mudahan bae eta jelema dak panggih deui ku aing mah. Aing mending ka kandangan di dieu. Boy, pulang ya. Ya. Belum bisa nih. Oi.
ada lubang tuh. Udah malu banget pakai mata. Jadi mana lubang bersuku atau dong? Oh, ini. Oh, Ardan ke mana? tanya anak mana bawa? Tarian ke mana ya? Buka minek nyara mamang itu taga nu udah kurang. Nek bal sebogo. Kota. Tadi yang panggil ta. Gitu. Di mana? Ajong kau yang dia mah. Manggi di mana? Itu di Jalan Cibagal. Oh, ayo meningtangkan orang. Ayo ceng ya. Ditekuk ketakuan dong buku teh gitu. Aja ya. Ayo, Mantap. ayo. Oh, ayo. Oh iya. Nih. Banget tidak banget ya. Aduh, aing tadi mamang tadi manggil receh. Marahan mah kayaknya. Yakin marahan eta. Aduh, aing ditalipak kayaknya. Udah terserah aja. Oh. Nah, ini nak. Wih. Bareng emasnya. Waduh, babalik konjeng mainnya. Payu dan dijual ke Haji Mahdi. Mau naikkan aja Mahdi nak. Wih, Badeng itu mamang nu kamari teh udah kurang. Lain eta mah kau jemputnya dari arti kuburan. Oh iya dia. wih, anan. Kalau pulang lah. Kalau orang dulu sih lah. Ulah. Sedang Emasnya main. enggak awas. Tekan apa ini? Ulun. Banyak ki mau enggak? Benar dia. Iya mau jual mang kamu belanja ngangkat emas dong nama. Pak jual mak. Nang imut di mana dia? Tadi mana mau di jalan? Belum teman dia tadi pulungannya. Ih, jangan gila ini nenek. Ada rasa. Oh, balik dari tanya. Nu di siaran ku si Mang Mamang terang gitu cerita dianya. Tinggal mah. Untuk ngajalan doang. Oh, dari sekarang jalannya. Heeh. Tadi kan dileceh marahan ya, Mang. Bener dia. Bener enggak? Mending jalan orang. Atuh ayo. Ayo. Bener enggak? Pengen geng orang. Jangan ya. Geng orang kokok. Ah, bener. Endata. Siaran. Oh, engke pan laguan. Bang, ngenahan amat tak kianya sendiri ya. Mending indah kia lah di leweng. Bari tadi. Mending saya beneran ya. Bukan bae oh nu ngaganggu karena Oh, itu tuh mamang tadi teh. Ya sudah mau lumayan kalau enggak jalan aku dulu. Di kumai jelema ngeunaan orang. Iku apa dipais? Balangkeun bae cek. Ya lah dipoto lah ku yang dia asup dengan pas bok. Oh iya. Jadi sini orang. Geusnya. Angges. Mahnya. Sing gotong mah kata yuk. Sumur jeung kujuskeun. ulah saya cek aing mah mending turunkeun bae aing. Aduh, ngomong. Bolon ya. Yang dibalangkeun nih mun. Angges aja jadi orang euy. Ayo. Woi, tunggu nanya. Beuh, ta barudak ya. Aing mah didorong bae ka dieu kana rorah beuh ta budak menginginkan ketiadaan aing. Muga wa aing mah oh budak, oh jangan jalan deh. Beuh, parah.